Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang medar di carepon tina majalah Campaka nomor 8 tahun 1865. Carepon anu baris kapidangkeun judulna Dosa. Ieu anu nganggitna Bapak Winarya Artadinata. Sumangga supados tenyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tuluy tumuluy hate Kasmin gegebegan bae ingat kana kajadian nu lila kaalaman, kajadian peuting nu karek kaliwat. Kagambar bener-bener peuting tadi manehna teh tas nyiksa pamajikanana nu keur gering, sanggeusna manehna hasil ngarebut geulangna nu ngan sapasang-sapasangna. Ari lantaranana mah manehna teh ngarasa keheul sapedah pamajikanana nyarekan manehna bebeakan kulantaran nyokot geulangna. Rarasaanana asa cikeneh pisan eta kajadian teh. Keremah asih pamajikanana teh rumanggiheung gering turug-turug dicabokan ku jelema gede ambek atuh puguh wae ku ditampiling 3 kali oge moal teu ngabangkieung tuluy rubuh ngarumpuyuk. Manehna puas bener ngantongan gelang boga pamajikanana teh, puas boga gelang geusan babaeun main, geusan modalna lantaran ari duit namah geus amrin. Nyaeta nu matak manehna nepikeun ka ngarampas banda pamajikanana nu ngan eta-etana oge kulantaran manehna geus kutud bener-bener. Dina maenna teh manehna ngan nyorang apes jeung apes bae eleh tuluy-tuluyan bandana sorangan geus teu ngari pisan. Geus teu nolih ka pamajikanana nu namruk rubuh di juru, geus teu nolih ka pamajikanana nu namruk rubuh di juru, geus teu malire ka anakna nu ngan hiji-hijina nu masih nyusu harita ngear ceurik lantaran kagareuwahkeun ku nu keur pasea. Geus teu nolih nanaon ngan kenceling bae manehna teh indit ninggalkeun bari ngagebrugkeun panto imahna satakerna. Manehna tuluy indit rek ka mana? Rek ka mana deui atuh mun lain rek ka tempat main di mana basa beurangna teh harta bandana teh kapupul ku musuh lawan maena. Rek ka mana deui mun lain rek ka dinya tempat pamainan karasep alias panyakit nomor wahidna. Puguh ge manehna atoh nu taya hinggana boga modal deui jangan main teh. Gelang teh ku manehna dijual diduitkeun dipake modal main. Piraku cek dina hatena, piraku main teh erek eleh jeung eleh bae mah mun dek oge aing ayeuna mah nu bakal menang. Bisa hasil ngaroro duit musuh-musuh main aing. Upama kitu meureun modal nu ti heula teh pasti bakal baralik deui ka aing. Kasmin imut sorangan. Tapi dalah dikumaha dasar nasibna ninggang di apes alias suwe naas. Dewi Fortuna teh aya di pihak musuh-musuh maena. Peuting nu bener-bener ajal jeung peuting nu pinuh ku kajadian. Kasmin. Kasmin ngabiri-gidig. Sarta bari tuluy mengpen beungeutna nu katara sepa pias manehna ingat kana tuluyna lalakon peuting ieu. Peuting santasna manehna eleh main di mana gelang nu dipake modalna teh geus pindah leungeun kanu jadi musuhna. Rasa keuheur, rasa sirik, rasa nalangsa jeung bingung pagaliwota na angeunna ngeunas lain di kieuna. Eleh deui main teh sahanteuna. Jeung akhirna lat bae manehna ngarasa poekeun geus teu karasa deui peso balati nu ngahaja di babawana teh geus nancep dina dadana si Dakim. Salah sahiji lawan maena nu unggul getih si korban baloboran ngabayabah dina ubin. Ari nu duaan deui musuh-musuh maena teh terus ngarontok Kasmin nu geus kalap galungan. Musuh Kasmin nu saurang tayohna mah ka garis ku balatina teh ngan gero bae manehna teh ngagorowok tulung-tulungan. Tulung! Aya nu ngamuk! Cenah.
Karapna mah Kasmin teh rek ngarawu duit ti musuh-musuhna teh sarta rek tuluy dibawa kabur, tapi oro kaya soranu tulung-tulungan teh ngagareuwahkeun. Ku kituna maksud Kasmin rek ngarampid duit teh teu tulus lantaran manehna teh kaburu boga rasa sieun manten. Sieun datang bala bantuan nu geus tangtu maranehna teh bakal ngaroyok dirina. Akhirna manehna teh tuluy ngabecir lumpat bari mamawa balati sabot si musuh mainan nu saurang deui ngajeng jehe di beh dituan meja ku kabebetkeun. Ih, deui Kasmin ngabiri gidig asa cik keneh pisan dirina mentas nawak si Dakim teh boa teuing nepi ka hanteuna. Da beda kana rasana oge kitu geurentes hatena. Ih, kajadian nu saumurna kakarek kaalaman dua dina peuting harita maehan jelema nya manehna teh jelema seperti sakumaha nu sok dilakukeun ku gerombolan laknatullah bae. Ih, getih nu ucrat-acret kana bajuna, getih nu can kimpel pisan dina balati nu masih dicecakelna. Ah, dosa wungkul. Sorena nyiksa pamajikanana nu keur gering jeung peutingna nawak jelema nepi ka paehna dina sajero sapeuting. Nyata dirina geus nyieun dosa gede sadua-dua. Masya Allah. Tuur Kasmin tambah nyorocod awak ramoh pailung se taya di kieuna. Sanggeusna manehna ingat yen manehna teh geus ngalakukeun dosa nu gede kacida teu nyangka satungtung buuk mun dirina dina peuting eta bakal poho kana wiwaha, poho ka Purwadaksi. Beuki tambah riet bae manehna mikiran kajadian peuting eta teh, ras manehna ingat kanu jadi pamajikanana nu salawasna ku manehna hirupna ngan disangsara wungkul. Asih akang teh nyata loba dosa pisan ka maneh teh. Di aku akang teh loba dosa. Kasmin ngomong sorangan. Asih pati-pati akang dihukum oge. Akang teh rek sasadu ka maneh, rek menta dihampura nya dosa. Geuning kieu balukarna ari jadi jalma nu ngalajur nafsu ngumbar amarah teh. Kasmin teh geus gilig rek masrahkeun diri kanu berwajib lantaran taya deui jalan iwal ti kudu kitu. Manehna geus newek jelema tapi samemehna kitu manehna teh rek nyelang heula ngulang ka imahna, rek nepungan pamajikanana nu satia nu satuhu ka manehna rek menta dihampura. Tuluy balatina teh ditinggalkeun di dinya di kebon awi nu ku manehna dipake panyumputanana. Geus kitu gura-giru manehna teh balik ngaburu imahna. Maksudna taya lian rek menta dihampura dosa ka asih pamajikanana nu geus disiksa sorena teh. Angin janari letik ngahiliwir nyecep tiis satulang sandi tumuluy angin janari letik ngusap-ngusap beungeutna nu pias kitu. Tapi eta teh teu dirasa ieu ku manehna mah sabab hatena geus hayang geura buru-buru nepi ka imahna. Sadatangna ka imahna manehna pohara ngarenjagna. Dumeh panto imahna teh teu dikunci, turug-turug jandela kamarna ngoblog bae. Lah, nah pamajikan teh kapohoan mendutkeun kitu atawa kumaha ceuk dina hatena was-was. Bu, das boa-boa imah aing teh geus kabongkaran, ceuk hatena keneh bari brai mukakeun panto. Asih na kamarana bab manehna nutupan sungut ku leungeunna. Barang ku manehna kanyahoan yen pamajikanana teh masih angger ngagoler di tempatna. Waktu sorena teh manehna ngarumpuyuk sanggeus ku manehna dicabok, dina tarangna ngucur getih. Bisa jadi lantaran tidak gor kana tihang basa ngarumpuyuk. Dina ranjang nih anakna nungan hiji-hijina sare bangun nu tibra naker. Geus kitu manehna gancang nyamperkeun pamajikanana nu ngagoler dina ubin teh. Duh, kunaon pamajikan aing teh ceuk gerentesna bari tuluy pamajikanana teh diguyah-guyah. Asih ieu akang datang hampura bae. Akang teh geus tega nyangsara maneh jeung budak. Hampura asih, hampura akang nu rumasa loba dosa ka hideuk. Hampura. Kasmin nyuuh bari sasambat bari ngagugulung pamajikanana nu ngagoler. Tapi asih pamajikanana teh cicing bae manehna geus sare pikeun salalawasna.
Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.